Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Putri Graciela Intan Suryani ti kelas 10 IPS 2. Di dieu abdi bade nyaritakeun salah sahiji carita babat, nyaeta carita babat Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti di Pajajaran. Malah di Pulau Jawa tak aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktena. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus karamana unjukan yen dirina kahayang ningali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten tapi tak aya nu bisa nandingan. Ngadangu kasawuran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum karajaan. Menta bongbolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasakten Kean Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehanana ngabige, teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyampeurkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasakten Tuan Putra. Jauh pisan eta jalma teh ayana di nagri Mekah, ngaranna Bagenda Ali, ceuk aki-aki. Aneh pisan samemeh ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit duka kamana. Ngilesna ti harita Kean Santang teu geunah cicing, hayang geuragok patepung jeung jalma nu ngaran Bagenda Ali. Hayang geura tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kean Santang pamitan karamana Prabu Siliwangi. Seja miang ka nagri Mekah, rek nepungan Bagenda Ali. Saenggeus diwidian ku ramana, gejlig bae anjeunna angkat ti Pajajaran. Leumpang ngulon murug ka lebah panon poe surup. Bubuhan jalma sakti leleumpangna teu napak kacang nyaeta leumpang dina kulit cai. Nyeak gancang ka ditu kakulonkeun. Barang nepi ka nagri Mekah, Kean Santang katepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan, handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong, neges-neges ka anu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pokna kalakah balik nanya. "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa," cenah. "Anjeunna teh jalma sakti, kaula hayang ngadu jajaten." Kitu, yu atuh tuturkeun Aki," ceuk eta aki-aki ngajak indit ti dinya. Kean Santang nuturkeun, tapi kakara oge sababaraha lengkah aki-aki teh pok nyarita, "Aeh iteuk Aki tinggaleun, cing pangyokotkeun ujang." Kean Santang geuwat balik deui, maksudna dek mangyokotkeun iteuk. Ari iteuk si Aki tea nancep deukeut tangkal korma. Unggal manehna nyabut, sukuna kalakah beuki mebes. Kean Santang geus ngoprot kesang, "Iteuk angger teu bisa kacabut." Manehna
mimiti boga curiga yen aki-aki anu boga eta ieu teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun. Saha sanyana Andika teh, Ki? Ceuk Kean Santang. Semu lungse si Aki ukur seuri ditanya kitu teh. Nya kaula anu diteangan ku Andika teh kaula Bagenda Ali. Ngadenge kitu rumpuyuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yen kasakten dirina ukur satungtung buuk upamana dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. Hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda, ceuk Kean Santang. Heug, tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam. Walon Bagenda Ali. Ti harita Kean Santang asup agama Islam sarta terus guguru ngulik bagan agama Islam di negeri Mekkah. Saenggeus ngarasa cukup ngelap elmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka nagerina Pajajaran. Ku Bagenda Ali di Widian kalayang dibere pancen yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulo Jawa. Aya 2 rupa barang anu dibekelkeun ku Bagenda Ali, nyaeta tasbeh jeung kitab Al-Qur'an. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan, Garut. Ceuk sakaol di dinya anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna minda rupa jadi maung. Cekap sakitu anu tiasa ku abdi dihaturkeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.